memang aja ieu teh gede-gede teuing da ieu maling yang kebahan manuk, yang kebahan bagong. Cin, ayeuna mah tarawih ka aya neneng euy. Dah, si anu ngeunah aing nu capek entar anter itu. Hari eueuh sok sono ka maneh teh Dut, ari aya ngan musingkeun. Tanena mah rek dapurna hungkul mang, aipek kakak kabeh gitu. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Adut, cenah rek ngegebahan piit, nah habet diuk di dinya. Atuh mah ngagebahan manuk manuk si neneng we, awe mah rek ngabuburit sakalian ngalasuluh jeung barudak. Lah maneh mah tungtungna teh ngalasuluh teu waras ngagebahan manuk henteu. Abah di titah ieu embung, di titah ieu embung. Atuh hinjik deng, atuh maneh ngalasuluh ngagebahan manuk. Ngasuluh mah bagian lalaki. Geus maneh mah kalasok pararasea di titah teh. Tah mah si neneng nu piomongeun mah. Anu pi omongeun. Geus we ajuk nu ngasuluh mah neng merek ngagebahan manuk. Kala atuh nungguan barudakna neneng mending ngarusuh. Mak aya nungguan manuk tadi diantep cenah barenghakan atau kumaha? Atuh diantep mah beak neneng parena. Kancek mah nungguan, berarti nungguan mah ditempukeun hungkul. Kebahan neneng kebahan lain ditungguan. Recek emak. Heeh, gebahan piitna. Jig gerak ka ditu, gerak gebahan bari ngabuburit meh teu kesel. Heeh, mak. Oh, bari cicing wae. Oke we. Mending aya si Sadut, iramane datang Sadut. Anjir, cin sono urang ka maneh euy geus lila teu panggih. Tadi ge urang geus diteang ku si neneng jeung si emak. Palingan basa kamari keur hujan urang murid ka dieu maneh eueuh euy. Anjir Dut, dengan aya maneh euy. Urang geus inget wae ka maneh wi euy. Tah geuning si Adut geus balik barudak euy. Oh, geus aya emang ya, emang ayo. Ka mana wae emang ajo tara nepo. Maneh datang ti mamang maneh teh jadi liar kitu Dut, erek we urang nu nanya kitu ka maneh. Tah emang si Ama jadi beluang-beluing kitu sanggeus ti si Mamang. Neneng palancuk teh. Apaan bener cek adi maneh Dut? Urang teh keur ngadaguan barudak. Urang kaleuweung yap mah suluh. Nah, kumaha barudak? Uang kalelong yap, uang ngalasuluh bari ngabuburit. Oh iya, Mang, kenaon eta tadi dia oge, mau meningkan uang kaleuweung ngalasuluh. Nama tuh nam. Uang kitu ah. Masa kesel di dia. Nam. Eta si Ece jeung meuni betah di dulur teh, Ceu. Tadi nama rek kamari mang balik teh. Ngan si neneng betahun kene. Padahal mah antap ya tuh. Ceu si neneng cenah di ditu, ulah dibawa balik. Maneh ngomong eta kitu maneh teh sono ka si neneng wi. Oh, si mah ari perubahan nanyakeun ari aya ari hareket. Jih, pan geus aya masa gegemeun aing cin. Ya neneng geus aya, heuk kumaha? Jih, pan reug-reug geus aya maneng. Yap atuh urang ngalasuluh urang ngacaprak wae ka mana yap ngalasuluhna. Ngalasuluh teh jig-jig, ngagebahan manuk henteu ngalasuluh teh indit. Ari maneh neneng nah cicing wae korek ngagebahan manuk. Oke we geus areueuh. Geus siap ya indit mah. Ayo Bang ngalasuluh kalau Bang mana euy. Ari sia mun ngagari di kitu naik di belah mana we ngalasuluhna? Tuh belah itu mang tuh ngabasuh awi mang. Oh, nama tuh nam, belah itu mah. Ah, cin coreng cang kitu awet suluhan po.
tangkal negara wuhan di dinya mah. Nama tuh kebelah mana tuh ya cangkir mah? Kebelah tonggo seeutik atuh ieu tuh. Anu itu loba tangkalan tuh. Oh iya Pak Tiap. Juga no warara saria teh ah. Yowet. Ah, naon mah nu kagak areueuh. Memang aja ieu teh gede-gede teuing da ieu maling nyawa kebahan manus, kebahan bagong. Rumah dia juga loba tah, jauh-jauh ka ditu tinggal ngalahan ieu ge. Si Kowi itu juga anak monyet kecerekelan. Ayo mana nanyakeun ka urang labuh moal maneh naik sia mah. Ari sugan geus sila tara pagi jeung urang teh rada waras otak teh. Geuning kakak rada seglek. Tuh ya gararing euy suluh mah ya. Manuk lagi eueuh dieu ke dinya dina batu. Karena sosial ngeburit aja we kieu anu lihat nu gawe. Ah, mana ada mau pakai eueuh ieu mah. Balik deui, manuk lagi sareboheun ieu mah. Nama tarawih kayak neneng euy. Dah, jangan ngeunah nu capeuin tar anter itu. Iya atuh sialin ka sobat juga kosein ka sobat wae cin. Aing nu nganter, udud si aing sia mah.
Segala teh aing sama modal yang kawe hungkul. Pancel lamun aing geus sagala boga, kok aing tawur cin. Iya, ieu cing garendeng nang ngaromongkeun naon cin kuy. Atuh damang, urang mentabako salintingan oge mekat kudu ditawur si macin mah. Sudah sia nu ngareunah kudu diantar ku aing. Aing kudu ngamodal. Padahal mah marawa buku ku sia teh taruli sakalian. Maneh ngarep para blok mah wi. Nya erek atuh cin sia teh. Tau aing parae atuh teh di parab mah. Oh, ayo atuh buru. Sadut, aya maneh kalah naon sadut? Urang mah rek ngalah suluh hungkul. Atau lain sok-sok kehe dek ngalah suluh mah sadut. Kan eta bedogna ge diinjem ku Amang. Terus kayak ngalah suluhna ku naon? Atau ngomong we hayang pangalahkeun suluh mah ku aing sia teh. Heuh sok we atuh Mang, da teu berat ieu atuh Mang. Hari eueuh sok sono ka maneh teh Dut, ari aya ngan musingkeun. Pancek urang ge kitu Mang si sadut mah. Ewe ngalan ngomposnya kenaon wi? Man aing teh jang anak jair kayak malagari itu karunya sia teh. Duh, gua gawe saeutik ge aing maneh sok seueusan wi euy. Atuh wajar ngaranna ge puasa sia teh. Duh, cin, teh ngama urang teh ngabuburit jeung si Neneng bari ngagebahan piit di ditu di sawah tuh. Atuh mun teu ka dieu mah sia ge mah menang parah beuk sia teh kehed. Kuriak di mamang maneh geus beres Dut. Geus Mang, subantar rek sakedeung pek da lila. Emang keur ngagawean naon kitu mun lila? Ai tanena mah rek dapurna hungkul Mang. Ai pek kakak kabeh kitu. Paingan atuh lila. Heeh, puguh Mang. Keur mah hayang balik, ari pek si Neneng jeung si Emak nyusul ka ditu. Nya heueuh we langsung ngilu balik. Maneh mah meni asa aya kasempetan kehed padahal mah keur gawe mah gawe we atuh kuat ka hayang ngilu balik sagala. Mang geus nganugaran gawir ka carang ke cangkeng Mang. Ngaranna ge gawe atuh kehed meni ara sia. Atuh da Mang, aya di dieu mah gawe saeutik teh nu berat. Sok nitah barudak we Mang, teh juga di ditu kusorangan. Matak diajar gua gawe teh kehed sampai bisa teh. Apa atuh Mang si sadut yang mah kedul kitu? Sama sok nyecel cuana teh wi. Ari maneh Neneng mama titah teh ngagebahan manuk lain sina sareubeun. Padahal mah manuk ngogengan aya sabaraha hiji. Geus we diantep lah yang balik. Heeh, karep lah ku mama maneh we. Mama keur ieu cecenet tinggal di meuning harejok ieu. Arasak can mah. Anu otak kitu-kitu mah erek naon dialaan. Lain dialaan bisi aya hileudan Neng nya. Dibersihan Neneng lain dialaan ieu mah bisi aya hileudan. Mak, Neng mah erek ngalah jambu rek ngabuburit. Atuh bieu lain sakalian kalah balik heula ka imah Neneng mah. Kan bisi mah ngarep-ngarep dieu mah. Ai bieu manukna loba teu di sawahna. Eutik mah eueuh manuk ge diantep we. Geus we bantuan mayap uang barang asakan geus burit. Soalna mah atuh lah gerajangnya bari oge. Ya kan dia bang situ. Nah, ini nah yang tampilan. Pageun kan ya teh. Pageun ya.
Mang atau orang areuna lah di mah urang tuh. Oh, ekna tuh barudak mau ngeureun heula we wang ulin heula da barang kena ieu. Atuh hiap mang jadi tuh lah. Kahayangna sia Mawi. Katanya heueuh cin eta mah geus pugu.